Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Mu'allif khususon li Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sugurining puji sinarang syukur urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Ghafur. Shalawat miwasalam mugia dilimpah curahkeun ka junjunan alam baginda akhir zaman teu aya sanes habibana wa nabiyanal karim Kangjeng Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Patut kapala keluargina, para sahabatna, para tabi'in wa atsba'ut tabi'in tur dugi ka urang sadayana anu turut tumut kana ajaran mantena anu mana mudah-mudahan urang sadayana kin jaga di yaumil akhir sing ngengingkeun syafaatul uzma ti mantena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu saah Allah maparin ka urang sadayana kalayan dipaparin sehat jasmaniah oge sehat ruhaniah. Anu mana tarusan bini dina ieu saah nyandak kana kitab Safinah. Shahifah kasalapan. Wa tsaniha an tu'mina bimalaikatihi. Perkawis pirang-pirang rukun iman anu sakumaha urang parantos uninga sadayana bahwasana rukun iman adalah aya genep. Hiji ngimankeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Teras nu kaduana wa malaikatihi. Ngimankeun ka pirang-pirang malaikatna Allah. Dalam kurung artina lamun segsing saha-saha jalmi akilin baligin eta jalmi teh bade pameget istri pangkatna tos ngagaduhan akal anu sampurna. Hartosna eta jalmi tos ngagaduhan